Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Lukas. Pesta roti teu diragian anu disebutna Paskah geus deukeut. Para imam kapala jeung guru-guru agama keur nareangan jalan sangkan bisa maehan Yesus, tapi hayangeun rerencepan lantaran sarieun ku jalma rea. Tidinya iblis nyurup ka hiji murid anu ngaran Yudas Iskariot. Nyaeta salah sahiji murid tinu 12 tea. Tuluy Yudas indit nepungan imam-imam kapala jeung kapala-kapala pengawal bait Allah, nerangkeun akal hianatna rek nyerenkeun Yesus ka maranehna. Maranehanana kacida aratoheunana sarta janji rek mere duit ka Yudas. Yudas mupakat tuluy neangan kasempetan rek nyerenkeun Yesus ka maranehanana bari ulah kanyahoan ku jalma rea. Pesta roti teu diragian tea geus mimiti, domba keur jamuan Paskah kudu dipencit. Yesus miwarangan Petrus jeung Yohanes pikeun nyayagikeun eta kaperluan saurna. Geura arindit ka kota nyadiakeun kaperluan dahar Paskah. Kapalai bapa disayagikeun di mana? Pihatur maranehna. Walerna. Engke, barang maraneh asup ka kota, bakal papanggih jeung jelema anu mawa wadah cai. Tuturkeun nepi ka manehna asup ka imahna. Kieu maraneh kudu ngomong kanu boga imah. Pak Guru miwarang mariksakeun saurna. Mana kamar pikeun kami dahar Paskah jeung murid-murid teh. Maraneh bakal dituduhan hiji kamar di loteng, lega jeung sagala paparabotanana geus sadia. Maranehna tuluy arindit, sakur anu disaurkeun ku Yesus teh kapanggih. Tuluy maranehna nyadiakeun tuangeun keur jamuan Paskah. Nepi kana waktu tuang, Yesus calik tuang jeung rasul-rasulna. Anjeunna ngalahir. Geus lila kami hayang dahar Paskah cara ayeuna bareng jeung maraneh teh. Samemeh kami dikaniaya. Sabab sabalakana mah kami moal ngadahar deui jamuan Paskah, nepi ka mangsa harti tina ieu jamuan teh engke kabuka di karajaan Allah. Geus kitu anjeunna nyandak hiji lumur anggur, muji syukur ka Allah tuluy ngalahir. Ieu tampanan, bagikeun. Ari kami ti semet ieu moal nginum deui ieu anggur nepi ka waktu ngadegna karajaan Allah. Geus kitu Yesus nyandak roti, sarta sanggeusna muji syukur ka Allah. Rotina disemplekan tuluy dipasihkeun ka murid-murid bari lahirna. Ieu teh badan kami, nu dipasrahkeun pikeun maraneh. Lalampahkeun cara kieu, pikeun pangeling-eling ka kami. Rengse tuang, anjeunna ngasongkeun lumur anggur ka maranehna cara tadi. Lahiranana. Ieu lumur teh perjanjian Allah anu anyar, anu disahkeun ku getih kami anu dikucurkeun, pikeun kasalametan maraneh. Tapi tenjo, di dieu, sameja jeung kami, aya jelema anu rek ngahianat ka kami. Putra manusia teh memang geus dipastikeun ku Allah kudu pegat nyawana. Tapi cilaka temen engke eta jelema anu ngahianat ka anjeunna. Murid-murid jadi silih tanya jeung batur, saha di antara maranehna anu bakal migawe kitu teh. Murid-murid parabut omong, murid anu mana anu bisa dianggap pangpunjulna. Yesus ngalahir. Raja-raja bangsa anu anutna lain ka Allah mah, karahayatna teh nindes. Ari para pangereh marenta disebut, sobat rahayat. Maraneh mah ulah kitu. Benerna, anu pangpunjulna di maraneh kudu saperti anu panghandapna. Nu jadi pamimpin kudu saperti anu ngawula.
Cik luhur mana harkatna, anu diuk dahar diladenan atawa anu ngalaladenanana, tangtu anu diladenan. Tapi kami mah ka maraneh teh cara anu laladen bae. Maraneh teu kenat ngabaturan kami dina sagala cocoba anu kasorang ku kami. Kusabab eta, sakumaha kami kurama kami geus dipaparin hak marentah. Maraneh oge ku kami bakal dibere hak saperti kitu. Maraneh bakal dahar hinum sameja jeung kami di karajaan kami, jeung bakal dariuk dina singgasana marentah 12 kaum Israel. Simon, Simon, dengekeun. Setan geus meunang idin ngagoda ka maraneh kabeh. Pikeun misahkeun nu hade tinu goreng, cara gandum dipisahkeun tina kulitna. Tapi maneh ku kami geus dipangnedakeun Simon, supaya iman maneh ulah nepi ka luntur. Upama maneh geus ngaku deui ka kami, kudu nguatkeun batur-batur. Jawab Petrus, Gusti, abdi mah sanaos kedah dipanjara atanapi maot sareng Gusti oge wantun. Saur Yesus, Petrus, kami ngabejaan. Peuting ieu memeh hayam kongkorongok, maneh geus 3 kali nyebutkeun teu wawuh ka kami. Basa maraneh ku kami diutus jeung teu meunang mawa loket, kantong, atawa tarumpah tea? Kumaha ngarasa kakurangan? Yesus mariksa ka murid-murid. Henteu, jawab maranehna. Saur Yesus, tapi ayeuna mah lamun aya anu boga loket atawa kantong kudu dibawa. Jeung anu teu boga pedang jual bae baju beulikeun pedang. Sabab anu disebutkeun dina kitab suci ngeunaan diri kami, anu unggalna, anjeunna disarwakeun jeung bangsat tangtu kajadian. Eta anu ditulis ngeunaan diri kami teh ayeuna bakal kajadianana. Gusti, piunjuk murid-murid, pedang parantos aya 2. Cukup eta ge walerna. Yesus kaluar ti kota sakumaha biasa angkatna ka Gunung Jetun diiring ku murid-murid. Sasumpingna kadinya anjeunna ngalahir. Maraneh kudu naneda supaya ulah beunang ku panggoda. Sanggeus ngalahir kitu tuluy mencilkeun anjeun ti maranehna, anggangna kira-kira sapa maledog, brek tapak deku jeung naneda. Panedana, nun ama, upami kenging, mugi ditebihkeun ieu lumur kasangsaraan ti abdi. Nanging ulah numutkeun kahoyong abdi. Mung pangersa ama bae anu kedah laksana. Tuluy aya hiji malaikat ti sawarga nembongan maparin kakuatan ka anjeunna. Manah Yesus pinuh ku kaketir. Nanedana beuki mantep. Karingetna manikawas getih nyak celakan kana taneuh. Tas naneda anjeunna ngilik murid-murid, kasampak keur sarare, geus carapeun ku kasedih. Anjeunna ngalahir ka maranehna. Kunaon sarare, harudang, jeung kudu naneda, supaya ulah beunang ku panggoda. Sabot anjeunna sasauran keneh, burudul jalma loba. Diluluguan ku Yudas, hiji ti antara 12 murid. Manehna nyampeurkeun ka Yesus rek nyium. Tapi saur Yesus, Yudas, maneh teh rek ngahianat putra manusa ku cium? Ari murid-murid narenjo kajadian kitu teh tuluy naranya ka Yesus. Kumaha Gusti, urang lawan bae ku pedang? Aya hiji murid anu terus ngadek ka badega Imam Agung nepi ka rampung ceulina nu katuhu. Tapi Yesus ngalahir. Geus, cukup. Seug eta badega teh ku anjeunna dicabak ceulina sarta dicageurkeun. Tidinya anjeunna ngalahir ka imam-imam kapala jeung kapala-kapala pengawal bait Allah jeung para kokolot anu rek narangkep. Saurna, aranjeun murubul ka dieu marawa pedang jeung gegendir, nah kami teh penjahat.
Padahal kami unggal-unggal poe oge sok rerejengan jeung aranjeun di bait Allah. Geuning ku aranjeun teu ditangkep. Tapi memangnya ayeuna waktuna pikeun aranjeun ngalaksanakeun pakarepan. Waktuna kakuatan poek nyekel kawasa. Yesus geus ditangkep. Seuk diiringkeun ka bumi Imam Agung, Petrus nuturkeun ti kaanggangan. Di tengah buruan jero aya anu ngadurukan. Seuneuna dirariung, Petrus oge milu ngariung di dinya. Aya hiji gandek awewe mureleng ka Petrus anu keur siduru. Tuluy ngomong kieu, "Ieu jalma tadi bareng jeung Yesus." Tapi Petrus ngangles pokna, "Nyi, wawuh ge henteu kuring mah ka manehna teh." Teu lila deui aya hiji lalaki barang red ka Petrus tuluy ngomong, "Andika ge salah sahiji batur itu." Tapi jawab Petrus, "Paman, kaula mah lain." Kira-kira heuleut sajam, aya deui anu nuding ka Petrus nemen pisan pokna, "Geus teu sak deui ieu jelema teh sok jeung Yesus, sabab manehna oge urang Galilea keneh." Tapi jawab Petrus, "Paman, ngomong naon paman teh? Kuring teu ngarti." Sabot Petrus ngomong keneh, kadenge hayam kongkorongok. Gusti nyoreang neuteub ka Petrus. Ras Petrus ingeteun yen Gusti geus nyaurkeun perkara manehna, yen peuting ieu memeh hayam kongkorongok, maneh geus 3 kali nyebutkeun teu wawuh ka kami. Petrus kaluar ti dinya tuluy ceurik nalangsa ka bina-bina. Yesus kudu ngajaraga pada moyokan pada neunggel. Socana dipeungpeunan ku lamak sarta ceuk maranehna, "Teguh, saha eta anu neunggel ka maneh?" Rupa-rupa deui pisan ngahinakeunana ka anjeunna. Barang bray beurang, para kokolot, imam-imam kapala jeung guru-guru agama geus karumpul. Yesus tuluy dibawa ka mahkamah agama. Tuluy dipariksa. Jawab, "Nya maneh teh Kristus?" Anjeunna ngawaler, "Sanajan upamaku kaula disebutkeun, aranjeun moal percaya. Kitu deui upama kaula nanya, ku aranjeun moal diwalon. Tapi ti semet ayeuna Putra Manusia teh bakal calik di tengeneun Allah nu Maha Kawasa." Ceuk maranehna, "Jadi nya maneh teh Putra Allah?" Waler Yesus, "Sakumaha saur aranjeun?" Ceuk maranehna, "Urang teu perlu deui saksi, ku urang geus kadenge kitu pangakuanana." Sakitu dawuhan Gusti Allah.